Parawargi sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gombrang. Dina bagian ka-43. Parawargi sadaya. Kocapkeun harita bale bati tebeh wetan geus sibar. Diciri wancian ku recetna sora manuk. Pangeusi lemur dukuh kabeh eueuh nu lunta ka mana-mana tapi tumplak di imahna Ki Jabur. Poe eta memang parawargi Ki Jabur teh parantos ngantunkeun. Malah Ki Jembar jeung Nyi Mas Romlah nu poe kamari nyelang heula ka lembur gintung pabebeurang geus ngurunyung. Puguh we barang geus anyog ka imah Ki Jabur. Ki Jembar jeung Nyi Mas Romlah meningang sanggeus nempo ka ayan Ki Jabur. Latuh ecem bener si Pogel. Abong kena anak jelma jaat, waduh, iya malain antepen, geus ayeuna mah tong lila teuing ditempo, sabab waktu geus beurang teuing, ceuk Ki Jembar. Atuh geus kitu mah sakabehna terus nyiapkeun alat, pikeun ngangkut layon-layon Ki Jabur dia harita teh digotong ku kardun jeung baturna, sedengkeun layon suwangsih digotong ku Si Gombrang katut Pak RT. Delila sakabehna geus anyog ka pajaratan terus dua layon dikurebkeun. Beres dikurebkeun terus diurugan ku taneuh beureum. Da puguh kulobaan akhirna mah dua kuburan rengse diurugan taneuh. Ningsih mah terus ceurik balilihan alatan ditinggalkeun ku dua kolotna. Geus hese diupah apehna ku itu ku ieu oge. Iwa ti Ki Jembar repehna Ningsih tur daek ka dibawa bali. Tapi najan kitu dina sejroning mulang Ningsih teu weleh ngareretan ka tukang. Salengkah dua lengkah katilu lengkah ret deui ka tukang. Ningsih geulis geus tong make ngumar ka sedih apanan amu ge sarua keneh kolot hidup. Komo ayeuna geus rek katalian ku incu keun sing sabar geulis mana kitu ge meureun dodoja tinu maha kawasa. Urang sing sabar narimana keun ai papasten mah da geus ditangtukeun ku nu maha kawasa mana kitu ge meureun. Kolot-kolot hidup kudu mulih ka jati mulang ka asal jalan-jalan kudu kitu. Parawargi sadaya. Nyi Mas Romlah harita teh ngupah ngapeh ka Nyi Ningsih. Sangkan ulah sedih teuing. Bari tuluy ngaleng cangkeng Nyi Ningsih. Mang milu mang sedihkeun ku nasib pupuh lemur dukuh ku ayeuna kajadian kieu teh. Akibat pola si Jaladri teh baheula tug nepi ka kiwari. Anak mang nepi ka hanteuna atuh anak mang Rastam nepi ka hanteuna. Akibat soak nempotang tungan siluman nu geus ngotoran dirina. Ieu kabeh alpuka si Jaladri. Kiwari kari ba ieu we. Kari eta we nya aduh. Kaributan teh diayakeun deui ku anakna. Ayeuna teh moal eling-eling kitu jalma teh nyieun kaributan wae. Nyieun ieu piributan wungkul. Lah satungtung manehna can kapok jeung can puas. Bakal terus ngakelakeun pihak kurang. Tak sabab kitu Gombrang Abah rek maksa hidup malar daek ngadatangan ka guru Abah. Nyaeta nu katelah buyut Cakrabuana anu matuh dialas jagat robahan. Nya atuh Abah iraha waktuna pikeun ini wing teh tuh geus ngarasa cangkeulnya saya ngewak si bogel. Eta wing mah yang ngerebut gobang mustika rajahna we lah. Terus munah dimusnahkeun ku wing nya dihancurkeun lah. Lah nya poe isu kok ge hade leuwih gancang leuwih halus. Keun perkara Ningsih tong teuing jadi pikiran, nu penting hidup kudu cengeng dinanggoning nyiar pengarti. Ari sabab masih kene aya indung hidup di dieu nu ngurus-ngurus kabeh. Keun Abah ge moal cicingeun. Nya kitu hade tu Abah lah jadi rek poe isu kae ku teh ini. Nya anu alusnya poe isu supaya gancang beres, pokona bangsa karaman-karaman gancang dihancurkeun supaya masyarakat genah tumanina hirup ngahnanganing. Tak itu ceuk Ki Jembar. Panceg dina poe nu geus ditangtukeun. Sanggeus Ki Jembar mapatahan Nyi Mas Romlah malar hade ngarawatan Ningsih. Sabab keur kakandungan. Nya harita Ki Jembar jeung Si Gombrang terus mariang. Pikeun ngajugjug ka alas jagat karoban. Nyaeta tempat matuhna Ki Buyut Cakrabuana. Jauh hamo burung cunuk anggang hamo burung datang ai bakatku dikeureuyeun. Teu dicatur di jalana para mitra sadaya Ki Jembar jeung Si Gombrang geus anyog ka alas jagat karoban. Memang kabilang tempat anu aheng,
pikeun si Gombrang mah ari sabab pikeun si Gombrang can pernah ngalantok ka eta tempat anu memang sakitu hara-haraeunana. Kaayaan di eta leuweung mubuh matak soak pikeun si Gombrang. Sakabeh sasatoan araya ti mimiti 1 leutik tug nepi anu panggedena aya kabeh. Geus karuhan gaurna mau ngating jeritna sora surili, matak sieun mata keung, tapi nya kitu hiji ge taya nu ngaganggu ka pihak Ki Jembar jeung si Gombrang. Waduh, lebah mana bah leuweung jagat karuan teh. Cing atuh kuing mere nyaho ieu geus pincan ieu teh. Cek si Gombrang hamuterkeun paneuteup ka sarkurling bungking. Leuweung keledegan leuweung ganggong simagonggong cek paribasana. Nu ayangan saukur tatangkalan marah hieum nepi ka panon poe teu bisa tembus kana taneuh akibat ku hieum-hieumna ku tatangkalan. Lah jadi mane nanyakeun leuweung eta nya Gombrang? Matak lah hayang geura tepi uing teh. Na geus tepi teh acan bah. Itu tuh nu diriung ku rajeg-rajegna tu tatangkalan gelede jeung jerangkung. Tadi dinya ngaranna nyaeta nu disebut leuweung ngalas karoban teh. Jadi nu penting orang kudu gancang nepi kadinya sakedeung deui itu. Sok sing gancang lempangna tuh. Ngoni geuman kitu ayo. Jeung cara neum di nya eta teh manehna teh nyorangan wae. Bawa nu bae baturna di dinya. Aduh nyaan ku leureung nya jelema teh. Lah baturna saiwati anjeunna we sorangan. Diajak ku abah ke ka paguruan Cakarnaga mbungeun. Basana geus teu ayangan jerek di pilempuran cenah. Embung ningali manusia deui cenah kitu. Hayang hirup nyorangan, hayang niiskeun pikir bari meuring neangan pokona pati tising pati. Bari ngadaguan maot meureun cigana. Cek Ki Jembar nerangkeun hal ngeunaan Ki Buyut Cakrabuana. Teu kungsi lila duanana geus aranyog ka tempat Ki Buyut Cakrabuana nu aya di leuweung jagat karoban. Kadatangan Ki Jembar jeung Ki Gombrang ku Buyut Cakrabuana memang masih keneh jag-jag kanyahoan. Sanajan katempo jirimna Ki Buyut Cakrabuana poe eta keur aya di jero guha nyaeta duha sedong si awat-awat nu aya di tengah alas jagat karoban. Guha sedong si awat-awat tempat cicingna Ki Buyut Cakrabuana. Manehna bumen-bumen di dinya, tapi sok sanajan bumen-bumen cicingan saukur sorangan. Gancang tumanya tur ngabagiakeun kanu anyar datang. Sora geuman ngandung sima pangabaran. Bagea Jembar. Jeung eta nu saurang deui yap ka jararo ka dieu. Nah, meni ngampleng asa lawas tilawas kula tara papanggi jeung anjeun Jembar. Cek eta sora nu bijie harita teh saban madhab. Si Gombrang sok sanajan mibanda kaliuh nihungan ilmu, di sang hareupan ku Buyut Cakrabuana mah memang can tepi ukuranana. Sigana bae beda kelas para wayuna beda kelas aduh beda kelas atuh cenah eta teuing pisan antawis Buyut Cakrabuana sareng si Gombrang kelasna beda jangan teu tiasa ngimbangan gitu. Kumaha dina pergaulan ge para wargi urang pergaulan kelas mana nincak pergaulan sok kagok kitu kararagok teu cara dina kelasna muni omhang para wargi wah merecok kitu ayeuna campur jeung nu beda kelas beda para wargi. Kitu nu oge. Ayeuna kieu dicontona ngabuktoskeun nya nya. Ayeuna urang boga babaturan di sakola baheula. Campur omhang sarua pisah we sababaraha taun, aya kana 16na taun. Nu hiji geus jeneng, nu hiji henteu para wargi tak kitu. Da memang ai soal kanaon teh kanikmatan mah sami bae salaresna mah. Ai mumuhing kanikmatan mah eta mah da kumaha tergantung ka urang. Ngan ieu mah katinggalna nya ku haliah dunyana. Nu hiji nu jeneng, nu hiji henteu. Da ada canggung atuh para wargi eta anu alit yang nahap-nahapkeun maneh gitu. Anu luhur sok sanajan rek nyampur-nyampurkeun hese gitu para wargi. Tak ieu nu kedah naon teh diulik teh naon teh masalah-masalah model kieu. Jadi canggung we kitu canggung. Cenah si anu mah jeung anu cenah lah. Jadi naon teh rasa naon teh ada risin cenah kitu padahal mah teu kedah kitu para wargi. Mung nya eta memang tos kitu we panginten. Tapi upami lami-lami tercampur deui mah bener deui kitu. Naming sok sanaosdarna ge benten sareng omhangna baheula. Gitu beda kelas para wargi. Nu mangga urang teraskeun. Para mitra anu mulya anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita para wargi sadaya. Atuh si Gombrang harita teh memang muterkeun panempona tapi weleh eta sora can katempo jirimna.
Samalah guha sedong si awat-awat ge luput ku si Gombrang mah can kaciri di palebah mana aya. Para mitra anu mulia, si Gombrang muterkeun panempona tapi boleh eta sora can katempo jirimna. Samalah guha sedong si awat-awat ge luput ku si Gombrang can kaciri lebah mana ayana. Yuh, amuingki, abah. Ayuh, sanu cekene ngabagiakeun ka uing ge. Ayuh, eta sora aya jirim eueuh. Sahabat teh Pak. Lanu pieu sora Ki Puyu Cakrabuana teh deuleu. Anjeunna geus awaseun ka urang sok sanajan kawulangan kunaon oge. Ayeuna jelema nu geus luhur ilmu jembar ku pangabisa. Manehna geus tingkat kana tingkat rusa durung winara. Naon rusa durung winara teh Pak? Leuh nyaeta nyaho sameme nu kacan kajadian. Urang can anjoga manehna. Anjeunna perantos uningan urang aya di dieu kitu nu mata koge. Kehel pot ka eta ilmu hebat kitunya. Wingkir kira bisa moal Bah? Lah maneh kudu jujur, kudu cucung nyang ilmu. Kabeh oge bisa kapimilik urang asal urang daek ngilmuna kitu. Dan ilmu mah kabeh ge eta teh tinu maha kawasa kari urang kudu bisa neanganana sorangan. Lamun urang bisa manggihan, pasti panggih ku urang teh. Aduh, nyaon hebat dah para mitra. Delila duanana geus anyog ka hiji palataran anu kalingkung ku sarwaning tutuwuhan nu galede. Di tengah rajegna tatangkalan aya gunukan taneuh. Mun disidikeun bet jiga awak keong ngaringkuk ka ngaringkel ka buntut. Kuset, ari eta naon Bah? Yuh, jiga awak keong bakecot geuning. Hulu gede ari katungtungna ngaringkel euy. Nya di jero eta pisan Ki Puyu Cakrabuana matuna Gombrang. Tapi ulah kaget sabab sakuring aya liang awak. Malah tu itu pantau pikeun larsupna. Mana Bah? Teu katempo ku uing mah. Si Gombrang luak ieu ku sabab boleh. Ku dirina mah teu katampo menyebutkeun aya pantau teh. Oh, itu tuh aya batu nu ngadaplok ka dina beungeut eta guha. Ta eta batu nu ngadaplok pantau eta teh bising teu nyaho. Ngan lamun jelema nu saliwat moal bisa nyahoeun lantaran memang henteu kaciri. Nyata katutuku bangsa tatangkalan tak itu. Tatangkalan leutik bangsa jak kejujukutan jadi henteu kaciri. Cek Ki Jembar tetela naon nu dicaritakeun ku Ki Jembar memang bener. Batu nu tadina nutup rapet sanggeus ku Ki Jembar jeung si Gombrang deukeut bet muka sorangan, lieur nu dibukakeun kakuatan gaib. Blong katempo lawang guha nyang keredong poe. Para wargi sadaya. Bilih ngarasa aneh cenah aya buha pantau guha muka sorangan. Zaman kamajuan mah ayeuna parantos tiasa dibuktoskeun. Upami para wargi karesan pisan lebet ka hiji rohangan atanapi tempat para wargi. Ayeuna mah urang geus teu kudu muka pantau sorangan. Margi di luhur tos disadiakeun kamera. Tah ieu para wargi kamera ieu teu samuka. Di mana aya barang asup kadinya kamera marentahkeun kana kunci supaya kunci muka. Jadi urang geus teu kudu muka-muka slot deui. Begitu urang deukeut brai pantau muka. Ulah helok para wargi, bapak-bapak, ibu-ibu. Ulah helok kitu nya. Ulah helok upami aya hal-hal model kieu, ieu baheula ngan saukur sawangan. Wah, kolot-kolot baheula cenah ieu. Sigana lamun bisa muka sorangan hebat. Ayeuna mah tos tiasa dibuktoskeun para wargi ku alat, ngagunakeun alat. Ieu teh akibat dina motek karena jalmi-jalmi anu icikibung dina widang teknik. Dina widang teknik. Numawi para wargi geura mangga ayeuna mah ulah ulik ilmu panemu jampe pamake teh anu kasebut baheulana ilmu panemu jampe pamake ayeuna mah geura ulik. Nyaeta sangkan ngalahirkeun hasil-hasil anu nyugemakeun pikeun kapentingan urang sadayana, pikeun kamaslahatan bangsa sareng nagara. Tadi digambarkeun ku Mang Jaya bantu muka sorangan ayeuna ge tos seueur. Terutami di gedong-gedong anu ararageung gitu. Jadi tos teu aya deui naon teh? Tos teu aya deui ieu gerene atanapi mukakeun pantau tos teu kedah keterok deui. Kajabi mun pareum listrik, pareum listrik. Aduh, eta mah kajabi bener mah tiasa jalan moal bisa asup-asup acan para wargi pareum listrik mah. Upami listrikna jalan mah tapi dasok sanos pareum listrik di tempat-tempat kitu harus disaegikeun diesel. Dan begitu listrik pareum, bagian diesel berfungsi, caang deui, jalan deui bae. Numawi para wargi ulah eloknya. Ulah ngarasa heran upami mendak hal-hal model kieu.
janten sanes goib sanes eta teh para wargi ku ilmu-ilmuna manusia ayeuna tiasa dibuktoskeun urang lebet ka hiji tempat ka hiji panto teu kudu muka teu kudu naon pada eta panto nutu begitu urang nyamperkeun dobrae muka saha nu mukana cenah ieu panto wah imah jurig buah sanes imah jurig eta parantos di rekayasa di naon teh di damel modelna kitu janten nganggo kamera ti luhur begitu kamera maca aya jalmi ataupun barang anu nyamperkeun ka dinya eta langsung si kamera marentakeun supaya muka panto kitu di antawisna para wargi mangga urang teraskeun hanca dongeng atuh supados para wargi henteu teras ngemut yen hal eta gaib nyiptakeun gaib ulah tapi anu ciptakeun keur kamajuan buktosna tadi diluyukeun kana panto hiji gedong mangga urang teraskeun para wargi dongeng nuju donasi gomrang karangan Dede Rukmana KS. Waduh, geuning poek abah. Itu gua naon, Bah? Aduh. Gua rek dianjerkan ku Ki Walang Gebang teh ya. Lah, nu pokona mah poek sotenan di luar lain Ki Walang Gebang sia sok mane mah ngomong nu lain-lain. Guru abah, yo. Pokona mah lain Ki Walang Gebang. Tapi Buyu Cakrabuana. Mane manu lain-lain baik. Aduhnya. Aduh supaya ya wae nya. Ki Jembar. Aduh, hapunten Abah Jembar. Sok salah uing mah. Punten bising ieu kawalat lah. Da ulah ngomong nu padu bae atuh sok atuh. Kajero. Engke lalega tur gena malah caang deui. Ki Jembar baribus kajero eta guha sedong si awat-awat. Pon kitu deui si Gomrang nuturkeun satukangeunana. Nu teu waleh luak liuk sok sieun aya nu teu beres. Di jero guha para wargi temong aya saurang jalma geus kacida pisan kolotna. Tapi sidik najan geus kolot katempona masih jag-jag sorot panon ngandung wibawa jeung komara. Eta jalma kolot teh tayalian ti Ki Buyut Cakrabuana nu diuk di luhur batu nu lempar. Teu lila pok Ki Buyut Cakrabuana kedal. Buyut Cakrabuana harita cumarita. Bagea Jembar lawas tilawas andika kakarang urunyu. Nah geuning jeung jelema anyar pinang. Lain eta jalmana nu sok disebut si Gomrang jajaka nu miwana ajen tahapan ilmu nu luhur. Tur ngabela ka sasamaning hirup. Ki Buyut Cakrabuana memang kabilang weruh sadurung winarah onyaho samemeh kajadian. Si Gomrang handeka bengong olohok ngemang kaduh helok ku pangabaruh Ki Buyut Cakrabuana. Ki Jembar ngajawab pananya guruna. Lah leres pisan Ki Guru nanging satu acana sumangkem. Sewu bebendulak saduduka rumaos Cici Mabdi, hiji murid anu joledar kasalira pangersa guru. Janten apunten sanis kanten kalepatan ti lahir tuh dumugi ka batin. Cici Mabdi seueur pisan kalepatan. Atuh dina hal eta bade nyangakeun bae, nyanggakeun peuheung teuk-teukeun suku genteng blokeun ti korogorokeun. Abdi seueur kalepatan kaki guru sun. Teu nanaon Jembar teu nanaon. Ari sabab memang kaula nyaho. Satemena andika memang keripuh jeung satemena kula nyaho. Anika dina poe geus lawas kaliwat kungsi kapalingan rasa jeung kaseuketan ilmu. Bener teu anika kungsi ngarawatan pihak jelema jahat. Tetela Ki Buyut Cakrabuana lain ukurnya hokasang tukang si Gomrang. Tapi kajadian nu tumiba ka Ki Jembar tetela Ki Buyut Cakrabuana geus nyahun. Waduh, leres pisan Ki Guru. Leres pisan kaula pangersa. Aduh, leres pisan. Kukituna Cici Mabdi nenda punten tina sanes kanten kalepatan Cici Mabdi ngaraos jalmi nu tunaka bisa dugi tak tiasa kapacikeun kuno sanes pangersa guru. Kaula moal nyalahkeun ka anika. Ari sabab sakabeh jalma teu panceg dina hiji martabat. Sok aya pohona ngan ke heula ieu teh. Nah ariyo batur siapa guruan anika atau diajak. Nah gesirna atawa memang pajarau. Ki Buyut Cakrabuana nanyakeun murid sejen anu kungsi babarengan jeung Ki Jembar.
Waduh dugi kamang sayuna cisima abdi can pendak deui. Duka ka mana miangna sareng di mana ayeuna nganjerekna atuh pangersa guru. Kajeun. Kajeun memang geus kaayaan kitu mah. Teu naon-naon ari geus kudu kumaha deui. Ayeuna ari urang memang teu nyaho balaka we teu nyaho. Nganaha aya naon nu dituju rek masrahkeun eta jalma pikeun di atiku kaula maksud hidup teh. Waduh leres pisan pangresa guru. Sisi mabdi teh teu waleh bae junten ngarepotkeun kanu janten guru saupami pangersa masih luntur kalbu leah mana. Abdi bade nitipunana ka Telakarta. Ari sohor nama si Gombrang. Anjeunna anakna bah dempak su. Ceki Jembar saterusna ngabejakeun ngeunaan hal nu tumiba ka si Gombrang. Timimiti kahirupan inung bapana diruksaku saurang jalma jahat. Tug nepi ka harita datang ka eta tempat guruna. Tamat cacarita pok dipungkas kulisan kieu. Tak gitu pangresa guru. Janten kangge nampihan deui elmuna nya kapaksa Cisi Mabdi nganteur punana ka dieu. Margina upami teu kieu lapur kajahatan beuki dieu beuki mah habu. Samali kajadian nu teu diduga-duga pihak nu jahat tos mateni rama mertua punana. Sekaligus sareng ibu mertuana tur dugi ka pelastarana. Samalanu langkung ngabot eta kutos ngagunakeun gagabanana nyeta Gobang Sakti Mustika Raja pangersa. Ceki Jembar nutup sakabeh caritaanana. Menang sakedapan Kibuyut Cakrabuana ngahulang. Teu lila pok kedalisan. Teu sangka kajadian poe. Zaman-zaman ayeuna ningkat cida lobah kariweuhan. Munjal mah geus kaancikan kurasa hayang dudunya. Kajeun kumaha kajeun ku jalan naon bae oge. Sok dapon dirina senang. Asa dirina sebeuh beteung kajeun batur guyang geti. Kajeun batur aya dina sangsara paduli teuing. Nu penting kadut sorangan pinu. Nu penting asal aya keur tetegek maranehna. Kajeun jeung dulur silih badog silih rebut. Silih badug paboro-boro raja kaya. Silih irik silih giti. Teu jadi masalah nu kitu jalma teu inget kana jalan pibalikeun. Boga rasa yen umur bakal ratusan tahun. Boga rasa yen kulit moal rek peot. Anu padahal umur moal salawasna unggul. Kulit moal salawasna peungkeur. Di mana umur geus cueut ka hareup dina harti geus tokro-tokro. Teu wedunya nu bisa mulangkeun deui ka peungkeuran. Teu nu kasep, teu nu geulis, teu nu goreng patu, teu nu kumaha. Geus datang ajal mah pasti manehna baris nangkarak baeud bari nyangirah ngaler. Kitu para mitra di antarana caritaan Kibuyut Cakrabuana ngedalkeun kakeselan hate pikeun jalma nu hawak jeung rakus kana harta jeung raja kaya. Para mitra anu mulia, upami dilenyepan cariosan Kibuyut Cakrabuana memang aya laresna para wari. Aya laresna memang. Memang jaya cenah ngobrol. Punten para mitra mangga urang teraskeun. Punten. Ki Jembar. Aduh. Kalau sorry itu keropok. Ki Jembar jeung si Gombrang tarungkul samalah si Gombrang sok ngalobakeun heureuy teh lapur. Di hareupeun Kibuyut Cakrabuana masih Gombrang teh teu wani itu ieu. Ngeluktung kuli ibaratna harita teh manehana teh lir ibarat anu keur ngalenyepan papatah Kibuyut Cakrabuana manehna meuni nyerep kana jero hate keur dirina teu dilapok Ki Jembar kedalisan. Pangresa memang leres pisan tate dayakin kabutosan anak itu. Nanging kangge lampasa terasna kedah kumaha atuh sumun. Jembar hate kula bunga kadatanganku Andika tur ngarasa bagja. Andika geus masrahkeun saurang jalma pikeun di atiku diri kula.
Memang kula butuh ku saurang jalma pikeun nuluykeun perjuangan jeung cita-cita kula nyaeta nanjeurkeun rasa keadilan tur keadilan anu yakin bener. Teu ditumpakan ku pola-pola nu teu bener, prak maneh gombrang masing betah jeung diri kula di dieu. Gimana geus asak nampa gemblengan ti kula beral geura lunta kaluar, geura basmi kadoliman. Nukiwari keur balawiri geura lunta kaluar pikeun ngancurkeun karaman nu sok rarebut tina hal kahawakan. Bau hidup gombrang, bau kula bunga, bau mua burung dirawu di pangku ku kaula. Cek buyut Cakrabuana bari netep kasih gombrang. Waktosna seep.